ke mana nu boga vokal ieu eueuh. Hos. Mana Kerdahar juga nama. Aduh. Kayak ieu cuaca ieu pang-pang nama ieu duh. Melempem. Ieu datang kene. Mang. Aduh, Di dagoan ti kamari. Siwas. Di teangan kali itu. Wah, pindah ka dieu ku basih. Apaan tadi orang di dia meh geunaheun bari ninggal ieu yeuh. Pemandangan ame rada-rada ieu. Hayang nemokeun itu. Heeh. Mantap. Karena diuk teu ngeunaheun ieu. Wah, sok beureunya waduh. Asuga teh moal jadi podcast teh depan loba acara gitu. Yang jadikeun wae. Jadi atuh kudu. Ya tunggu persiapan kieu nya. Cara rek bahas naon? Ieu teh mantak lompat ka dieu teh kieu aya teh ke rame loba anu mau khayam lah. Cau laleungitan. Ka sampo beak di babah. Begu. Lain ku begu. Ku jelema jadi pentingna ayana ronda nu jaga ta intina. Oh, berarti ayeuna orang judulan we rondanya ngarona. Siap. Langsung buka we. Buka wae langsung lah. Siap. Para pilih latih. Oh, kamerana ieu dua nyanggernya. Nah. Buka langsung buka. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama kami Obrol TV, obrolan berbobot tapi pasti berbot. Ah, itu euy. Urang ngomongkeun ngaronanya. Ngarona. Kumaha tah di lingkungan urang ieu mah lumur urang nya lumur negara Konoha. Seperti tadi dicaritakeun aya naon teh kejadian anu istilah nama THD lah kilunya model kalungitan eta kan meureun jadi masalahnya di urang teh. Kumaha tah lamun urang ayakeun di ronda Kudu diayakeun. Setuju Kang Uus? Setuju pisan. Sebelum naon ngayakeun ronda sancana pernah ngarona. Tah, pernah teh ngarona. Pernah teu? Acan pernah sih. Aduh, ngarana benernya pernah. Oh iya mah ngarana. Gara-gara sabari ieu wah sabari rona teh siga kumaha, lamun campurna kumaha pentingna kumaha gitu tah. Ya teh mantak cicing di dieu teh kitu nya sabari jaga ieu. Bari jaga ieu pelak cau teh beak gitu wah. Beak beak. Waduh diangeun. Painganan ngaran angeun kemarin kan angeun jangkung. Kumaha tuh eta erek jadikeun ngarona? Jadikeun ngarona. Jadi penting ngarona teh keamanan di urang ieu. Ku sabab ayeuna hariwang ieu. Nya karunya oge ayam leungit. Ka sena leungit. Oh. Terus puguh aya mode di kebon mah nya eueuh jelema ieu. Oh nungguan. Cacak di hareupeun imah wae bisa leungit. Sena. Leung mun dicokot duanana mah sabeula nu cokot teh pan lieur. Tah mun duanana mah puguh lah. Aya sabeula teuing meureunna inget keneh meureun nyasakeun hiji. Ngagihan kana bukana urangnya. Tah. Ieu ge tadi bebeja sarua cenah di imah oge kitu. Leungit naon? Salempak ieu mah ngomong. Salempak keur poe. Aduh, buah-buah ku Bang Oding. Tah Ini sigana mah. Eta teh penting salempak teh Di luar. Oh pas rek pake. Aya salempak ka mana cing. Si horeng aya nu ngadodog. Otak ieu tadi asa tiis. Sepake jog. Asa tiis cenah. Tadi salempak cenah teh karunya. Keur mah boga hiji meureun. Hiji ieu karunya. Lumum. Hiji ge dipake bulak balik. Arek make nu uang heula nginjem. Hiji. Tak kitu wah ieu jadi penting ngarona teh nya dibere kepahaman. Ayeuna emang baheula mah nya kegiatan eta teh hampir umum nya. Aya we nya lumrah. Emang geus hampir-hampiran. Aya oge anu ngarariung leuwih fokus kana HP. Nu liwat-liwatnya nya eta ge emang loba jelema kan. Nyata ngarona teh bongoh teuing kana HP. Kadang aya aturan ge pokok ngarona, ieu nya ronda mah aya. Tapi senda bisa leungit. Ku sabab fokus teuing kieu. Jadi teka kontrol. Teka kontrol. Jadi palawargi sadayana jadi ngarona teh memang pentingnya di lemur orang teh gitu nya di lemur Konoha ngaranna lemur Konoha nya. Konoha ieu. Ulah nyebutkeun lemur spesifiknya eueuh tanya di sensor gitu. Jadi cenah ayakeun di ronda kumaha cenah palawargi setuju teh? Lamun ayakeun di ronda gitu tah. Soalnya lu loba nu kaleugitan cenah. Kaleugitan rana, kaleugitan naon sagala rupa gitu nya tah. Urang jaga ku salarea gitu nya lingkungan teh tetep aman kondusif. Mang Uus siap ngaronanya. Siap, ayo lah. Erek mawan ono eta mun ngarona.
Ya paling mah sarung meureun. sarungnya siapun dah pasti diri jaket Sampai rambut. bahaya. Tah eta dewa kadang di anu ngarona teh deui nya. Kalah-kalah jadi manehna anu ngababan sampo. Kade pawargi. Tah eta teh penting-pentingna oge warga anu sekitar teh nya aya pengertian oge ka anu ngarona nya aya keliwet. Ayam Sampai ka banyak. anu ngarona sapeting da lapar. Nya kapaksa sampo sapeting hiji. Wayahna Kalah jadi masalah di oge eta. Mantap kudu di naon? Kudu ditata secara bener teh kesadaran masyarakat Kesadaran tentang corona masyarakat. kumaha lamun anu teu bisa rona nya mode kumaha misalkan sibuknya teu naon gitu nya banyak. merek urunan merenya. Masana ieu masalah beuteung mah Gitu bisa dikompromi. Hese-nya hese masa bedeng mah pawargi jadi anggar dibawa bedeng mah bisa ditunda. Tayana cek Mang Uus cek kumaha Mang Uus lamun bare nya masukan ngarona nu bener anu ieu teh sok meronda yang baik dan benar anu mode kumaha cek kumaha. Uus ya. Yang baik dan benar. Corona yang baik yang benar. Meureunnan. Nah, kumaha? Makal naon gitu nya. Kemarin kamu paling makal baterai. Terus nyorotan bisa maling. Bener. Mau pengebuk. Baterai pangebug. Terus sarung we, sarung. bisa tiris jeung diceke. Tuh. Terus udud mah. Udud bawa. Pasti. penting. Di dia udud di dia euy. Mawa ieu we meureunnan paragi naon Bedug masjid. tak tahu mau bedug melu tarik. Eta wa. Siapa dong jadikeunnya malam isukan we. Iraha. Malam isukan we. Secepatna. Secepatnya soalnya ieu Riwang lah. ketentraman lingkungan teh memang kudu urang perlu dijaganya. Bener. Waduh. Kumanya lamun di mimitian di RT 100 kumaha? Halus. Jadi mapai. Pan si wama RT hijinya RT 100 ge pan mapai gitu tah. Pan dewek mah. Kalau kita kesemplak kok hilang. Nah gitu. Jadi pada warga Selayana ayo orang amankan di lingkungannya, lingkungan. Soalnya naon da nya ngangaranan bangsat mah nya sok pabongoh-bongoh gitu lamun nu ngarona aya bangsat eureun heula gitu tah. Lainna lamun eueuh rona bangsatnya rame deui tah. Tah lamun urang bertahan dina rona diayakeun terus, meureun si bangsat ge mikir meunya nya kami minimalisir lah setik. Siap setuju nya? Malam-malam isukan Ya, ngarona. kan. Jam sabaraha minggu keluar? Siap. Keluar Siap, jam sabaraha? Ya orang start di pada Isya Pada Isya mulai. pada Isya mulai. Euy subuh. Pada Isya mulai jam 12 sore meureunnya. Atuh lamun jam 12 sare, bangsat keluar jam 1 ke kecolongan. Teu bahaya oge tah. Ah, Ketika subuhnya. buka subuh mah, Subuh, sedang subuh. subuh mah. Sedang. Ya kitu nya ayeuna mah. Jadi cacaritaan ayeuna mah sakit tentang rona nya. Nah, rona jadi para warga Selayana di mana we ayeuna nya di dunia nyata maupun dunia gaib pentingna keamanan di lingkungan teh nya kudu diayakeun gitu nya, kudu dipertahankeun. Ulangan saukur keur aya bangsat tungkul. Isukanana sepi deui ngarona teh ulah kitu nya. Mudah-mudahan dia obrolan orang Selayana aya hikmahna, aya naon teh ngaranna teh? Aya paedahna, Aya paedahna gitu nya. Ngan hapunten bilih ieu ceritaan teh rada ngaco rada teu rame, rada garing gitu. Masalahna kopi. Masalahna kopi Iya, di leuweung ge jauh ka mana-mana ieu. Coba jeung setelah maghrib di wa ieu. Aduh, Ya kitu lah rada dipersingkat lah. Tos wae dulu. Terus wae nu penting mah poin-poinnya sapanggih gitu. Meureun palawargi lah ngartinya poin-poin nama kesimpulanna nama meureun bahwa rona teh penting Bisa. nah padahal judulnya ieu rona teh penting Bisa. bisi naon bisi loba kaleugitan kalau loba Kita rada kan soalnya loba. ieu lamun leungit aing mau bisa kontak Eta bahkan penting rona penting kudu. ya perlunya sektor banyak di simkuring bertiga hatur nuhun sadayana hapunten bila aya kalepatan sareng tingkah laku simkuring anu non teh karena teh teu merenah nu teu pantes diturutannya anu yang pokoknya mah anu matak nyerikeun karena bujur hapura empuk jadi rada poek jadi poho deui poek ya. sakitu bae nya tutup bae ku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.